kieu ari maling teu utang itung heula teh. Tadi we terciduk. Duh Gusti, hirup kieu teuing, aduh. Nya nganggur, nya tuna asmara deui. Aduh. Keur geuring kieu teh nu perhatikeun euy. Lamun hirup abdi diganggayong kieu wae mah cabut we bulu irung si Sade. Aduh asa aya anu nyabut bulu irung ieu teh. Kobo ilmu urang geus nerap euy. Bruh. Oh, si Dedun euy. Oi, kenaon, Ces? Gi euy. Hare, yang mana Dun? Make sarung ya kieu. Henteu dek uleman. Katempona. Dek jumaahan. Jang kiri kalung. Nyaho urang keur hareeng. Lamun urang nyaho hareeng mah ku urang panginyeunkeun agar rasa bon cabe. Sekalian we teh kotokan saeutik. Mameh urang geuringna leuwih parah. Gi, geus 3 poe asa teh ningali si Sade euy. Buat tuluy maot, bener euy. Heueuh Gi, buat tuluy maot euy. Ari eta anu kumaneh racun diasupkeun ka nu seblak, racun naon eta teh? Kirana oge racun beurit make teh ucing saeutik. Oh, paingan ngabudahnya euy. Kaos seseuhan 3 poe dikeuman. Janginya menang tinu tutorial tinu Yusuf. Yusuf. YouTube meureun. Tak eta. Gi, urang OTW heula heuh. Da ka mana maneh Dun okasion anu teu loba culik. Dek ngeumpeulan duit ka dokter, bisi dokter teu boga duit, kerjaan ka Borma. Heula heuh. Kade loba culik. Dari mana? Kerangan lauk paus. Para batu ku seblak, bisi lapareun. Bae we da geus gede cenah neangan terangan. Si Bona dagluk, piraku di kebun bisa angon lauk paus. Bona, kamari maneh ka mana dibonceng ku aki maneh? Ulin atuh ka geria ngan teu lila aki urangna gede amat. Nah, jeung ambek hayang kutang ping deui maneh. Cik mikir Bona, eta teh baju awewe. Lain atuh eta mah keur baheula keur urang bolohok keneh. Aki urangna maksa nitah mandi bola ngan urangna embung. Maneh mah dagluk, mandi bola teh resep komo bari aya awewe mah. Heueuh atuh. Da kumaha urangna teu mawa anduk jeung wadah sabun. Teu bersih atuh, maknya mandi teu make sabun. Bona ganteng, dengekeun jejawir teh tong cocokan ku pulpen. Mandi bola teh lain ku kucuprakan, lain juga lauk cupang. Oh. Berarti lamun teu disabun jeung teu dianduk ge moal nanaon? Astagfirullahaladzim, lamun mana cilung kurang dihuapkeun, gerak. Mana tuh Gi? Menta. Naon? Cilung. Amun urang loba duit, maneh dikursuskeun balet, gerak urang ame pinter. Hayang urang Gi. Naon tadi balet? Lain eta loba duit. Gampang eta mah. Kumaha carana? Boneh boga duit gope kencing teu? Ki lagi Asa aya. Jadi aya. tah aya pacul. Juk nangkali heula cing jero. Ngagali jang makam saha? Daun nu maot. Lain sia teh. Asal abus duit gope we. Tong ieu teuing tong lega teuing. Dagluk dokter teh, karena aing berobat. Merah resep, ditah meuli oskadon ka warung.
si Dedun euy. Pecak ilmu ah. Ku aing beteungna di asupan paku sia. Jurus paku masuk ke perut. 1, 2, 3. Betung euy. Ah, akan sia beteung na pakuan sia. Ambak don aing ka maneh teh. Dalang semua dari penjailan teh. Da ku maneh. Tah ayeuna mah ku aing datangkeun batu sia di luhur. Sugan wae mah ninggang kana sirah maneh. Aduh, si Dedun ka mana? Bobo ilmuna leuwih luhur ti urang euy. Nasi padang. Manjedul teh betung. Aya nasi padang. Jane cager ke nasi padang lah. Cager geura aku nasi padang we mah teh. Lah sia sugan we jadi duit samiliar. Aduh. Weh, Bona. Ari maneh keur naon? Melak duit sade euy. Cek saha maneh eta? Cek si Nugi. Yah, Bona. Dengekeun si lain teh kudu dijeuwir. Di mana-mana oge duit mah teu bisa dipelak. Moal jadi tangkal duit. Oh, berarti urang bolohonya. Bona, ade heula geura dengekeun urang. Heh. Itu geuning si Nugi teh euy. Mantap kieu euy duit gocap. Aya jeung meuli udud 2 bulaneun. Aduh, si Sade loba duit euy. Duit yang di mana eta mana Sade? Teh si Bona ge euy. Si Bona maneh boga tangkal duit sia. Aduh euy, anu duit di pelaku si Bona nggak jadi tangkal duit. Naik we sorangan. Oh gitu, wow atuh. Bona, geus. Ngus, Sade. Mana? Tuh. Mana pada awal. Maneh dagoan di dieu heuh. Siapa bisa turun ya? Mamba. Hei, Bona turun. Tangkal. Woi, Nugi. Ari maneh keur naon? Urang di jailan dun euy, ku si Sade. Turun atuh maneh teh. Teu bisa turun dun euy. Naha? Tangkalna dibalur ku ti doma. Ah, buah siap budak mangan.